Karek kapanggih ibu ayeuna eta cilaka 12. Oh geuningan ieu cilaka 12 teh naon cenah cilaka 2 karek apa? Oh ieu geuningan cilaka 12 teh nu teu ngalaksanakeun arkanuddin rukun agama. Dibahas rukun agama teh tepikeun ka bukurna eta teh diajarkeun. Kedah jeung elmuna eta teh rukun agama teh. Iman urang nerangkeun ayana Allah. Dicanak ulama Abu Hasan Al-Asy'ari Abu Musa Al-Maturidi teh dicanak kana rukun kana agama elmuna aya elmuna khusus diajarkeun ku ajengan ku guru-guru urang sadayana aqaidul 50 teh ya 20 nu wajib di Allah 20 nu mustahil di Allah 4 nu hiji nu wenang di Allah jadi 20 40 hiji 4 nu wajib di Rasul 4 nu wajib nu mustahil di Rasul hiji nu wenang di Rasul jadi sabaraha 50 20 tambah 20 40 tambah hiji 4 hiji tambah 4 5 tambah 4 deui 48 tambah hiji deui 50 disebut aqaidul khamsin eta teh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dina palembah aqaidul iman eta sadayana wajib kuninga sabab tauhid eta mah ari tauhid mah ulah eceuk punten ibu upami dina fikih mah ibu eceuk teu nanaon lamun dina aqaidul iman ulah ceuk eceuk ceuk kada hafal jeung dalilna ibu salat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati arba'a adaan lillahi ta'ala niatah make usolli jeung make usolli hafal dalilna henteu henteu Allahu akbar ngangkatkeun pandangan ceuk ibu teh naon dalilna teu apal Allahu akbar terus maca Allahu akbar kabira apal lain Allahu akbar kabira teu apal maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin batur mah teu maca bismillahirrahmanirrahim jeung maca Fatihah apal dalilna teu apal ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi apal dalilna teu apal iktidal subhana rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du apal dalilna teu apal sujud tahiyat assalamualaikum ibu apal dalilna teu apal kengeng kitu kengeng nah ti mana jeung nurutan kitu ti ajengan ceuk saha ceuk ajengan dina masalah syariah furu'iyah dina cabang ibadah kurang teu apal kana dalil dikengengkeun pan ibu apal teh rukun salat pan nya rukun salat sabaraha 17 nu ieu 14 nu 15 pokona mah eta weh teh teh eta keneh dah gitu tapi da teu apal dalil-dalilna naon dalil niatna nu apal innama a'malu binniyat we eta hungkul tapi dina palebah iman mah ibu teu tiasa kitu dina iman mah ibu apal Allah apal ceuk saha ceuk ajengan tah ulah eceuk lamun dina iman mah lamun dina furu'iyah dina syariat mah kumaha ngalaksanakeun salat takbiratul ihram teh eceuk ceuk ibu teh mesah wae dina syariat mah abdi salat nurutan sama abdi salat nurutan apa nurutan aki nurutan karuhuna kan kaguruna teras ka Kanjeng Rasul itu nurutna bari teu apal dalil ari saena mah apal kana dalil ngan mun teu apal kana dalil oge sah ngalaksanakeun amal ibadahna asal terang naon ilmu rukun salat rukun pabatalanana nu diajarkeun ku ajengan ku kiai ka urang sadayana tapi dina iman mah tauhid teu tiasa kitu kedah apa mata kapungkur masuk lam rame bujud tidak baqamu khalafatul lil awadisi raeng di mana teh di masjid-masjid di musala teh ngajaga naon ngajaga urang bisi poho jeung dalilna Allahu wujud di dalilan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma Allah kidam wal awwal wal akhir wal zahir wal batin
Allah teh baqo ayam wajhu rabbika dzul jalali wal ikram jeung anu sanesna eta apal kanu kitu teh di guru-guru urang wajib apalna sabab naon tauhid urang apal ka Gusti Allah mah ulah eceuk ari Allah teh aya ceuk saha ceuk ajengan teu tiasa kitu